Duh, teka rasa nyanyinya. Sekedeng deui asup kana bulan puasa. Rasanya relek waktu tanya. Emangna iraha kitu Kang bulan puasa teh? Bulan puasa teh mun teu salah mah tahun ieu teh karena bulan Maret lah. Nah bulan Maret? Lain puasa sama bulan Ramadan? Nya heueuh, aya bulan puasa mah bulan Ramadan nya di mana ge tiba lagi kitu tarobah-robah. Ngan maksud akang teh dina Masehina dina tahun ayeuna bulan puasa alias bulan Ramadan teh ninggang bulan Maret gitu. Nah menininggang sagala kan? Harunya atuh nyeriun katinggang mah. Hai iro. Lain ninggang gitu maksudna, lain ninggang ditinggang gitu nya atuh nyeri ditinggang mah. Maksud ninggang teh pasna beunangna keuna kana bulan Maret. Komo kena makan ninggangna. Harunya atuh nyeriun. Terus akan mah harus ditendang. Guna deh.